Dina judul Sobat Beda Alam. Ieu carita teh ditulis ku Kang Ujang Sumirat. Wilujeng ngupingkeun baraya. Dina hiji mangsa Ida maksakeun lempang sanajan sakapeung katinggali pupuringisan nahan kacape. Mamawa awak manehna jeung nu dikandungna. Lumayan jauh keneh tepi ka imah kolotna. Nu kudu ngalewatan heula tanjakan. Ya nu katalah sangat tur barala surbaturna. Lamun boga mah keur nyangu isukan. Moal teuing daek wanci geus rek sareupna kieu ka imah kolot. Gerentes hatena. Asup ka wewengkon tanjakan, Ida mimiti muringkak. Rasa geus karasa keueung, sora tong nyeret denger tarik disada. Mapag layung murek ninggalkeun beurang. Teu lila hiliwir sengit pandan meuni asa jelek kana irung. Duh Gusti, abdi nyuhunkeun pitulung dina sagala godaan siluman, jurig jarian anu ngagegeh di dieu. Ida mimiti gimir pas palebah tanjakan. Cek beja jeung kungsi kawenehan mah sok aya nini-nini lebah batu nu ngampar. Pikir Ida bari ngareret ka batu anu ngampar. Lempang deui Ida lempangna beuki ngarusuhan hayang gerang ngaliwatan eta tanjakan. Jol corelat tembong ku juru mata. Aya anu ngajorelat gigireun manehna. Ida rikat ngalieu, tapi ku anehna da eueuhna naon. Ida beuki miprig lempangna teu sirikna lumpat. Kacape ilang pakating ku sieun. Geus teu nolih deui Ida beuki gancang lempangna, teu malire ka tukang. Aya nini-nini anu keur ngudag manehna, lain lempang jiga Ida tapi ngorondang lir sabangsaning sato. Geus ampir sagep-gepeun eta nini-nini ngagabrug manehanana. Kebeg Ida ngarasa aya nuturkeun. Tapi manehna teu wani ngalieu ka tukang. Miprig beuki gancang lempangna. Oh, dagoan sia. Mending ngahiliwir kieu getih orok. Sora ngagerem hawar-hawar tapi asa mapeg kana ceuli Ida. Duh Gusti, tang tayungan abi. Ida teu sirikna lumpat ayeuna. Nini-nini anu ngarondang lempangna mimiti ajab bari leungeun rorowesan. Hayang ngahontal Ida anu lumpat narikan. Ampir Ida katekuk pundukna ku eta makhluk. Tapi sea belah katuhu Ida aya nu ngajorelat nyerang ka eta nini-nini. Sora ngabrag-brigrug baruntas jiga keur tarung. Ditungtungan ku jeritna sora ngahing-hing cerik nini-nini ngajerit kanyanyerian. Tolong, ampun geus moal-moal deui. Ampun, nyeri ampun. Ampun. Ida penasaran, manehna ngawanikeun maneh ngalieu ka tukang. Breh, drudug, hiup, cebrot. Aya tukang goong nyarengheng bari nakol goongna. Neng nong, tamat sakitu heula ke di teraskeun dina insyaallah enyi. Wilujeng baraya.